Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kagungan Maha Suci, urang sangakeun kanu kagungana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku kersaneng mantena urang tiasa ngumpul ngariung ayeuna di ieu patempatan. Kalian mugia urang sadayana kasinugrahan rahmah barokah sinareng magfirahna. Amin ya robbal alamin. Salam sinareng sholawat mugia salawasna dipaparinkeun ka junjungan urang anu mulia ka habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sadaya kulawargana, ka para sahabatna, ka tabiin tabiut tabiina, kalayan mugi urang sadaya kengi syafaat engke di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Satu acana sim kuring mitutur ku saur nyarita ku basa nenda sihapunten tina samudaya kelepatan wilayah basa anu kirang merenah kana manah wargi sadayana. Oge nedawili ka sadayana wargi khususna ka sesepuh calon panganten istri miwah kulawargina ka para alim ulama ustazah bapak lurah sinareng jajaranana. Teu hilap atur nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktos kanggo cumarios kasim kuring dina ieu waktos. Wanci anu mustari mugia nicakana mangsa anu sampurna. Sim kuring ngadeg di patempatan kapetok ku Bapak Alex cenareng ibu anu kawit tiawi ligar. Insyaallah bade nyumponan pasini janji anu kantos saati mayar kedal carita waktu baheula mangsa munggaran patepengna antawis